padahal eta bahasa teh ku urang teh sok dibaca di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ngegeleger-geleger. Ngegeleger Haji Mamin mah kumaha subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Tah eta bahasa eta di mana-mana jelema endeu tapak ka gunung ku guru diberena eta. Babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Syekh Zainuddin nu aya di Madura nu 3 tahun teu dahar teu nginum datang ka dibelit ku akar babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Syekh Syarif Hidayatullah ketika tapa babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Syekh Sunan Kalijaga ketika manehanana tapa dibere bacaanna enteng subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Satu ketika Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam keur calik nuju calik dina kursi kebesaran nguping suara nu ka kupingna aduh berat amat turun Kangjeng Nabi Sulaiman suara naon sih ieu ka tukang. Ternyata horeganan kapangis sirem keur mamawa korma. Sirem makan segede sirem. Ai korma mah saletik-letik na korma ge tuh korma mah kabawa ku sirem. Digotong kunyana ku opatan. Berat, cenah berat. Kangjeng Nabi Sulaiman langsung. Assalamualaikum. Salam. Caya cek sirem. Ieu katuh maneh. Barangnya oh Tuan Raja naon maneh berat-beratan ieu mawa korban teu kabawa atuh maksakeun teuing bawa mah nu kabawa bae atuh sireum cek Kangjeng Nabi Sulaiman ulah mamawa nu teu kabawa cilaka maneh hampura kula ge nyaho cek sireum teh apal pisan cuman lantaran ieu mah korma pamere ti Gusti Allah menghargai Gusti Allah. Oh masya Allah cek Kangjeng Nabi Sulaiman pohara tuh mun cacak lain ti Gusti Allah mau dibawa kuku lagi lantaran ti Gusti Allah dibawa hebat maneh sakitulah pengalaman abdi cak sireun. Jadi Kangjeng Nabi Sulaiman mah paham bahasa-bahasa makhluk Allah, bahasa iblis, bahasa setan, bahasa jurig, bahasa hewan-hewan, termasuk bahasa-bahasa arwah-arwah nu geus mararaot. Paham Kangjeng Nabi Sulaiman. Masya Allah karim. Lamun urang nyaritakeun tentang para arwah bacaan geura sejarah Kangjeng Nabi Sulaiman, bacaan sejarah Kangjeng Nabi Ayub alaihi salam, beladirna bacaan sejarah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, geus puguh Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi Sulaiman dibawa ke mana kemana? Ke tempat. Ayo bawa ke opatan. Datanglah ke tempatnya. Cek Kangjeng Nabi Sulaiman ieu korma segede kieu di dahar bakalna beakna sabaraha poe bulan atau tahun. Can pernah nggak dahar korma segede kieu. Janu geus-geus mah paling ge sangu. Paling ge bubuahan ge lah urut si kolot dahar ngeclek eta kukula mah dibawa teh paling sapoe 2 poe 3 poe seep hari ieu mah segede kieu wallahu a'lam beureun sabulan atau 2 bulan kumaha seepna we mah tungguan di dieu bawakeun ku Kangjeng Nabi Sulaiman korma hiji gede beulah plek diasupkeun ka botol maneh opatan tah kuari mah ieu diasupkeun ka botol na ieu korma ieu daharan ku maneh sok geus saseepna engke mun beak da jadi ka kaula beak sabulan dak 2 bulan beak satahun geus maneh teu kudu usaha dibere deui nuhun cek sireum nuhun asupkeun ka botol langsung nyana cara ricik opatan di botol
teu di dahar ngan diisep setik bade mana lapar henteu lapar mah teu di dahar asal lapar setik disesep geus sabulan ditinggali ku Kangjeng Nabi Sulaiman kok teu robah sih masih utuh keneh bae tinggali deui ku Kangjeng Nabi Sulaiman teh sebulan kemudian 2 bulan 3 jauhan teu robah-robah geus 3 bulan nah ditanya ku Kangjeng Nabi Sulaiman sireuh hari ieu korma ti aing kok teu robah sih hampura Tuan Raja kula teu wani ngadahar pan ayo korma nu kamari mah ku kula di dahar ayo ieu moal di dahar naon bedana ari korma nu itu mah meunang ngadoa ti Gusti Allah kula usaha dibere ku Gusti Allah pamere Gusti Allah nikmat luar biasa ari ieu mah ti anjeun lantaran anjeun sanajan raja tur nabi rasul deui tetep makhluk kayakinan kula mah lain ka makhluk jaka Gusti Allah cek Kangjeng Nabi Sulaiman aing murid kak bulu ngadenge sia sireup asana moal aya di Cikarang modal kos kieu atuh sia sireup ngelehkeun urang Cikarang goblok sia komo Haji Pendi mah diinjak ku sia ieu Masya Allah sireup hampura jak sireup kula teu pernah bergantung ka makhluk lantaran lamun kula bergantung ka makhluk ieu korma ku kula di dahar di mana sae pula neangan di Tuan Raja hati cekna teu hayang-hayang teh sebab sagede Tuan Raja Nabi Rasul sugih dibandingkeun jeung kakayaan Gusti Allah nanaonan mun jadi ngarekan aing Kangjeng Nabi Sulaiman teu kira-kira sia hampura jak sireup teh Rasul mah Rasul bae Rasul manitah ge ngembangkeun agama adapun titah ngarizkian makhluk moal kuat adapun titah beberean moal kuat sebab naon sebab aya hiji bahasa nu lemah moal kuat ngalawan nu kuat nu lemah moal bisa ngalawan anu kuat sagagah-gagahna makhluk bandingkeun jeung kakuatan Gusti Allah lemah nanaonna cak sirem roh kula nu Allah awak kula nu Allah hirup kula nu Allah paeh kula nu Allah sagala-gala ge nu Allah nah ieu mah kula mandek nganasehatan sanes ka Tuan Raja ka Haji Pendi we cak ieu anu kolot boloon cak ieu sirem sia nasihatna poho raja sata sirem lantaran kepan kula ge bakal paeh di mana paeh teh masyaallah karim sok inget we ka bahasa Tuan pantuan pernah nganasehatan Tuan Raja ketika salah saurang hamba Tuan anu hamba Tuan teh kapan meuli hiji imah menta transaksi di hareupeun Tuan pantuan pernah nyeun transaksi na teh kapan 4 perkara mait meuli imah ti mait anu batasanana aya 4 di negara pinuh ku dosa yakni dunia nah iyalah batasanana hiji belah kulon batasanana adalah maut belah wetan batasanana kuburan belah kidul batasanana hisab belah kaler batasanana surga atawa neraka kadengin teu ku Tuan Raja sireuh Malaysia mondok di mana aja jadi kieu sia sireuh hampura kula sok ngadengekeun pengajian ti kiai-kiai anu asli maka kula langsung ngasupkeun ilmu ka jero dada kula sehingga teu pernah menggantungkeun hirup kula ka makhluk lantaran makhluk mana anu bisa ngalanggengkeun hirup kula rezeki kula jeung sajabana maka kula menggantungkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dicokot deui korma ku Kangjeng Nabi Sulaiman ngan kadegeun nya teu butuh mah kieu teh cokot ulos dikeun ka aki-aki habak ka ditu nya mah di imah ge geus mikiran berkat bae nya mah tolol teh mah budaknya bere habak Haji Salim korma tah nya kena diseuseupah
sageus dicokot eta korma langsung ditaliti ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Coba dahareunana naon? Masya Allah, sabulan teu ngadaharna naon kuat. Datang dari Kangjeng Nabi Sulaiman kadinya sireum. Maneh teh ku aing keur diparak sabenerna mah. Henteu bergantung ka makhluk, terutama ka aing. Korma dicokot ku aing, sia di jero botol sabulan. Kok ieu hirup keneh? Allah Maha Suci. Dengan bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, kula jadi seubeul. Kula masa lapar bae macan eta subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ji cek Kanjeng Nabi aing ge maca eta teu seubeul. Aisyah jadi seubeul. Iyalah, padahal eta bahasa teh ku urang teh sok dibaca di bulan Ramadan. Bah, di bulan Ramadan ngegeleger-geleger. Ngegeleger Haji Mamin mah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Tambah lapar. Ya kari. Eta bahasa subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Rabbuna wa rabbul malaikat dibaca ku urang, pangaruh. Bahkan meureun tambah lapar, tambah gering. Baca ku para solihin, dampakna beda. Baca ku para aulia Allah, dampakna beda. Komo dibaca ku para nabi-nabi Allah. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat waruh. Lain bahasa letik-letik. Subuhun maha suci Allah, kudusun maha bersih Allah. Rabbuna pangeran abdi sadaya, wa rabbul malaikah jeung pangeran para malaikat, waruh jeung pangeran ruh, bahkan ruh di manaan ku malaikat Jibril sakapeung waktu. Tah eta bahasa eta di mana-mana jelema endeu tapa ka gunung ku guru diberena eta. Babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Syekh Zainuddin nu aya di Madura nu 3 tahun teu dahar teu nginum datang ka dibeulit ku akar babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Syekh Syarif Hidayatullah ketika tapa babacaanna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Syekh Sunan Kalijaga ketika manehanana tapa dibere bacaanna enteng subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Jadi pendit apa subuhun kudusun rupae. Mun teu katulungan mah atuh kuari geus isdet. Untung ngatulungan. Babacaanna eta-eta keneh, tapi kok jadi barareda. Koreng tergantung makom-makomna, roh korenganan beda. Di Tangerang ka dieu Haji Mamin rohna hampir lesu lamun teu pake nginum di rest area. Rohna teh geus kicep bae mun teu ngopi. Atuh Haji Pedi mah di rest area Masya Allah eta mah tahu nyaman teu neangan anu hanet nu atak terus bae. Rohna lemah. Kita udang ti peuting tahajud Masya Allah roh leuleus luar biasa. Berat. Tapi orang lamun nyaritakeun para aulia Allah geus puguh, para mazahibul arba'ah geus puguh, para khulafaur rasyidin kabelah diana para kutubul aulia. Ya Allah ya Rabb, lamun urang ningali dina kitab Tambihul Mubtarin aya nu salat sapeting 1000 rakaat, aya 500 rakaat, aya nu 100 rakaat, aya nu 50 rakaat, aya nu 10 rakaat. Haji Pendi mah tahajud 2 rakaat ngan 1 rakaat heulai. Niatna mah rakaataini. Allahu Akbar. Ngan 1 rakaat geus leng-lengan. Ya aing di gunung apa di darat sih sebenarnya. Ya Allah ya Rabbi. Roh urang teu tertata. Roh urang teh teu tertata. Nah, nu mantak cek Said seorang sahabat naros Abu Ubaidah anu alhamdulillah kaula pernah jeung Haji Salim ka Yordan ziarah ka Abu Ubaidah. Masya Allah di Yordan jauh luar biasa. Datang ka ditu terasa panggih jeung sahabat. Begitu ngumpulkeun duit
jang kuncena birigidik embung isin cek namun kula narima duit isin ka sahabat Abu Ubaidah mah antinya nama kana duit mah nya kudu narima kula. Ya Allah ya Rabbi, bandingkeun coba jeung di Banten, ayo coba, atau di Karawang Sekuro embungan dibere duit hese mere duit teh di makom Abu Ubaidah hese mere duit. Kami geus ngumpulkeun duit, ya Allah sahanu daekna ye bikin kaya embung sakitu geus lobana eta duit dibikeun di luar ge hampir arembungan isin sahabat mah teu maot ceknya kami ditinggalikeun ku sahabat. Kami mah hayang urusan sahabat teh hayang dipika cinta we ku sahabat, hayang babarengan jaga di akhirat. Kami mah daratang ka dieu teh ningali nonton muzarah teh ieu teh sarua pada ngadoakeun embung dibere hese dibere duit. Ya Allah ya Rabb, kunaon aya di urang encan jarah geus dikepruk-kepruk. Oh, kepruk kuncen aya ku sawe. Nya pernah jadi kuncen eta. Ayo keur carita perbandingan di ditu jeung di dieu. Ya Allah ya Rabb, beri gak buluran. Nah, cek Abu Ubaidah naon nu ditanyakeun? Kunaon urang ieu embung pae? Iya tuh babari teh beucah. Cek Abu Ubaidah, babari jawabna. Kunaon? Lantaran maneh ngabangun dunia. Ketika nu dibangun dunia atuh maneh kana dunia ka akhirat embung. Tapi ketika orang ngabangun akhirat atuh teu betah di dunia. Pasti ka ditu bae. Urang ngabangun sekolahan atuh hayang cicing di sekolahan bae. Urang ngabangun masjid atuh hayang cicing di masjid bae. Urang ngabangun imah atuh hayang cicing di imah bae. Urang kawin jeung nu ngora atuh hayang di ditu bae. Atuh kitu bae sih cak Abu Ubaidah hese-hese teuing sih. Urang ngabangun kontrakan atuh hayang di dinya bae. Nah, ketika urang ngabangun akhirat pasti roh urang hayang ka akhirat. Masya Allah, kaharti ku urang bangun akhirat supaya roh urang teh terus we ka akhirat. Sok ge bangun akhirat. Cara ngabangun akhirat fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang. Sugih jeung embung-embungan ge aya sugih mah bakal sugih bae. Sanajan urang merontah yang sugih, susah mah susah bae. Hayu kajen kumaha ge. Jelema di modalan baheula dagang 100 juta ku bapakna, menang 2 bulan utang 100 juta. Anu kumaha coba hayu? Bagian sugih mah teu bae. Ki aya deui jelema di modalan kukula ieu bae nya, aya urang seberang cerik di modalan ngan seukur 500.000, wari geus boga jongkona loba. Sekian 12 tahun atau 15 tahun ka tukang. Masya Allah luar biasa. Aya geus aya bagian sugih mah sugih bae. Fasilitas nu aya nu dibikeun ka urang segala-galana kudu ditarima. Sugih nang Allah, susah nang Allah, sehat nang Allah, susah nang Allah, gering nang Allah, dan lain-lain sebagainya nang Allah kudu tumarima. Naon pamere Allah fasilitas etalah nu kudu digunakeun pake nyebrang ti dunia ke akhirat. Sakitu sok gerage. Mata ketika Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat jadi Khalilullah, protes kabeh. Protes. Kangjeng Nabi Ibrahim teh kapan tukang nyuguhan tamunya. Antara Suriah Mesir dijieun pos-pos pedagang-pedagang melewati pos jana kudu dahar bae. Antara Suriah Mekah nyieun pos-pos paranti nyuguhan. Moal bisa nyuguhan atau pangkat Haji Pendi mah jajangnya lagi hararese. Atupan sugih berarti Kangjeng Nabi Sulaiman umat bisa nyuguhan teh. Nah, lamun hayang nyaho kasugihan Kangjeng Nabi Ibrahim gitu. Kasugihan Kangjeng Nabi Ibrahim heulanan anu tertera dina riwayat embena nu aya di gunung 15.000 embe. Eta nu aya di gunung 15.000 embe. Onta 15.000 onta. Sapi 15.000 sapi. Sugan urang mah Kangjeng Nabi Ibrahim teh susah. Sugih. Mata jada mas nyuguhan ndek pake nyuguhan naon aya susah. Ndek pake nyuguhan. Assalamualaikum Haji Pendi. Waalaikumsalam. Nya kula can dasar sarua jeung aing. Ndek kumaha nyuguhanana. Tapi lamun ka Haji Salim, waalaikumsalam. Nya kula can dahar tuh di dapur sia sadaekna sia jeung piring-piring ka bawah ku sia. Kan ngeunaheun. Datang ka Haji. Heh kalau tolol budak. Datang ke Haji Jari. Waalaikumsalam. Kula can dahar ya. Dahar ayo sadaekna sia berkat bila perlu. Balik bungkus ku sia. Kan ngeunaheun. Coba Haji Pendi. Waalaikumsalam can dahar. Atuh saru. Nah, ikir carita Kangjeng Nabi Ibrahim teh sugih. Begitu diangkat jadi khalili, cak Gusti Allah, anta khalili ya Ibrahim. Protes, setan protes. Boro-boro setan, malaikat protes.
malaikat kabeh protes demo, ya Allah ya Rob, masa si nusugih jadi kakasih tuan teka harti ku mah nusugih jadi kakasih tuan teka harti kajian kuku mage biasa lama nu susah anu geus teu hayangkeun kana dunya hehe cek Gusti Allah urusan hayang teu hayang lain urusan boga jeung teu boga tapi ta'alluqna dunya ta'alluqna hate kana dunya ai maneh kumaha malaikat teu biasana we waliullah anu sok di guha bae waliullah anu sok di gunung bae waliullah anu sok di imah teu boga naon ih maneh meningali nangan sabelah mata nu seja nu sugih loba nu paing diangkat jadi khalil jadi kekasih ente kula mah protes teu senang lamun Ibrahim dijadikeun kakasih Tuhan aya nu leuwih hebat tibatan eta sebab kula neuleuh cek malaikat di gunung 15.000 embe 15.000 onta 15.000 sapi Jibril cek Gusti Allah nun Gusti cek kakholilan Ibrahim cek kumaneh mangga Gusti datangkan Nabi malaikat Jibril alaihissalam ngarupa manusia pas kangjeng Nabi Ibrahim keur mujurna di gunung Maraban ilu Maraban zohirna doang hati nama Allah 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 aja ini mah pandagang teh ya zohiron wa batinan kangjeng Nabi Ibrahim atuh ente pernah dihitung ka manu hitungannya batur ente pernah nikah hayang batur sama kangjeng Ibrahim aya eueuh kumaha Gusti Allah teu jawab kangjeng Nabi Assalamualaikum Waalaikumsalam nah anjeun di mana ya abdi hamba Gusti di mana hamba Gusti we naon ka dieu subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh lain deui mah ieu lain deui aya naon ieu kula mah sakieu hungkul ieu embe jumlahna cek masyarakat nu nyaho 15.000 kula hayang sepertiluna bae cokot cek kanjeng Nabi Ibrahim cokot berarti mana yang 5.000 bawa kabeh 5.000 aya teh tukang ngangona hadam 5.000 embe geura bikeun tah ka jelema ieu malaikat Jibril pohara we wah kadi ditongton ku malaikat Masya Allah malaikat geus gitu ya Allah orang mementa boro-boro menta karung 1.000 ka Haji Pendi menta 5 bae kudu mayar bae can orang gratis cicing enak deui cek kanjeng Nabi Ibrahim asana kula lamun 5.000 mah ieu encan cukup lantaran susuguh kula luar biasa tamuna subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh hayang sabaraha deui hayang 5.000 deui bae hadap 5.000 deui bikeun ka nya cak kadang atuh Tuhan ul tukang ge ulah mau sia mah titah ku ayo ulah mau bikeun cak hadam ambo Masya Allah can balik keneh bae masih kurang aya naon deui cek kanjeng Nabi Ibrahim asana kurang keneh ieu kula sabaraha deui mun 5.000 deui beakeun kabeh hadam beakeun kabeh na ieu 15.000 cak batur na ieu mah geus bikeun ka nyana jeung maneh-manehna jang ngangon los ka ditu kabeh geus kanjeng Nabi Ibrahim teh jeung bea ka teh ieu embena 15.000 gecak batur kemudian teh tukang ngangona hayang hiji hayang dua hayang tilu loba keneh tukang ngangona sok bikeun ka ditu kabeh tinggal malaikat Jibril we pan aing mah malaikat aing embe dek dikuwahakeun aing mah dahar tilok gajual embung aduh rek wae dijurukeun ku kanjeng nyana ditongton ku malaikat cek malaikat di langit Jibril gerak ngarupa Jibril maneh satungtung ngarupa malaikat jelema maneh atuh titah idit bawa embe jak naon oke cek malaikat Jibril aing neuk mau embe ka mana aya geus dah ngarupa langsung set subuhun kudus eta bahasana bahasa subuhun
mentak lain lalagaan eta wiridan teh mentak lamun dipake ku urang bahasa malaikat Jibril eta subuhun kudusun dibaca ku urang Masya Allah karim loba anu geus kataekan naik mobil ya lamun kurang dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh dibaca terus bisa jadi cepet ieu mah kula mah kamari betah mudik ye jeung Pak Haji Salim ye kula lalaunan maca padahal mah teu dihusu-husu ente tuh saya tuh nggak bohong coba sok aja turuti tolong ya nage hareranan barang datang ke Garut nasa sih ke Garut cuma 2 jam aneh nah itu teh dicoba padahal man teh dihusu-husu ngan inget bae ka abah almarhum jadiahan bae subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat subuhun kudus Masya Allah dipikir-pikir reureun bae di rest area kebal jasa di rest area jah Haji Maminah yang ngabasoh heula nya nama rohna lemah jasa sarua aja Haji Pendi pohara tah mah mun teu dibasohan teu datang ke Garut tapi sakitu lilana saja malawi kok masih cepat baik nah ieu bahasa malaikat Jibril subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh nya langsung ngarupa malaikat kaget Kanjeng Nabi mana anta anjeun sebenarnya saha Jibril Masya Allah maksudnya kula diutus ku Gusti Allah titah ngecek kakholilan anjeun lantaran ketika Allah ngangkat derajat ka anjeun sebagai khalilullah malaikat kabeh protes kusugihna anjeun termasuk makhluk-makhluk Allah di dunia kusugihna anjeun protes henteu setuju dengan derajat kakholilan Allah ngutus kula untuk mengecek ternyata henteu diengkekeun mental 5.000 tah 5.000 tah 10.000 tah ternyata malaikat kabeh kuari geus ngohekeun bahwa anjeun teh berpangkat khalilullah cek Nabi Ibrahim teu perlu ku makhluk kula makhluk mah sanajan malaikat deuk percaya deuk henteu nu penting mah kula mah jeung Allah tuh kitulah jelema luhur ya Allah ya Rabb lamun urang nyaritakeun seputar jelema luhur kapan manusia teh aya 3 tahap aya hayawani aya ruhbani aya robbani ketika manusia berpangkat hayawani cara urang ibadah teh hiji kudu make baju bagus bae 2 kudu loba jelema bae katilu lamun teh amah teh hayang kalem teh cumpon bae eta bedek berjamaah bae Haji Pendi maka masjid hei dak ayo berjamaah ayo aing imamna bae iyalah eta ibadah nu pangkat hayawan ieu mah diragukeun asup sorgana nu kos ieu mah nomor kedua berpangkat ruhbani ieu mah geus naek ka pangkat sholihin ruhbaniyah nya nama loba jelema sakitu sepi sakitu baju bagus sakitu baju goreng sakitu seubeuh sakitu lapar sakitu iyalah disebut da pangkat sholihin wah istimewa ya marohbani nomor katilu marobbani robbani mah malaikat di neraka neangannya anak teu kapanggih malaikat zabaniyah neangan manehanana teu kapanggih terus wae malaikat neangan saha maneh ieu pulan anu robbani teu kapanggih jeung dikanarakakeun teh hese usul malaikat zabaniyah ka malaikat ridwan aya henteu pulan kugu aing ge neangan ieu di sorga teu kapanggih ku aing teh diasupkeun ka sorga diteangan ku aing di mahsyar teu kapanggih ahli neraka malaikat neangannya teu kapanggih ahli sorga asli sorga malaikat ridwan neangannya teu kapanggih di mana kasih jelema usulnya ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ieu catatanana geus aya di dieu tah jelema mah tapi ieu di neraka eueuh di sorga eueuh di mana aya na cek Gusti Allah panjenengan mah pangkat teh rebani atuh kumaha aing bae sia urusan ada tuh mah aing bae etan matak ayo di Jakarta toko rebani cangcut malulu teu beres ka Jakarta nah iyalah saha nu pangkat rebani kutub berbani wal arifus samadani para aulia Allah Syekh Abu Hasan As-Sadili Syekh Abdul Salam Al-Masyish Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diurang para aulia Allah nu diangkat jadi kutubul aulia
pangkatna wal arifus samadani rabban heseun malaikat di neraka neangannyana heseun malaikat di surga neangannyana kapanggih bebejak ka Gusti Allah cak Gusti Allah jalma teh hayangeun neraka teu embungeun neraka teh hayangeun surga hayang ge jeung aing atuh keur jeung aing bae kumaha aing nya Masya Allah. Nah ieu urang cerita seputar ruh urang aya di mana, apakah di hayawani, apakah di rohbani, apakah di robbani, apa di rohbani. Deres kene masih hayawani, hayang kalem ge masih kene susuitan nya nandek salat ge. Susuit salat, salat. Eta mah salat salat susuitan tolong. Hayang kanyawan ku tatangga patlon. Nah, deres kene lah masih kene salat kene bae sanajan ka neraka engke wayahna mah dicabut ieu. Tetapi lamun enggeus kafir, musyrik, munafik, geus teu mangakui kanu nyieun diri urang ieu nu cilaka jasa. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun seputar ruh atupan aya parantina jang urusan roh. Urusan awak mah gering dokter, urusan ruhani gering atuh kiai. Kiai nu mana cenah atuh ka ditu ka Kiai Golkar coba sih ada tuh. Atuh urang bego kudu salah. Naon sih? Ieu roh kura gering ieu. Geus sarua cek nya. Heuh nonton bola bae bareng atuh di dieu tuh. Kitulah para jamaah aya bagian-bagianana moal melenceng ka jen kukumaha ge ahlina aya bagian ruhani anu nyahoeun nyana roh ieu mah kieu roh ieu mah kieu insyaallah aya jasa anu nyahoeun. Nu mantak teu sembarangan mursyid mere wiridan teh ieu mah cukup sholawat teh sholawat ieu mun cara obat cukup ku bodrek, cukup ku prokol, cukup ku naon deui kitu ngaranna dan lain-lain obat warung lah. Engke geus rada kronis nah karak naik engke ka dokter kitulah ahli ruhani. Jadi kesimpulanna mah awak urang mah jasad ketika roh geus kaluar digotong dikubur seminggu 2 minggu buka ku urang getih nanah geus eueuh nanaon sebulan 2 bulan tulang taleng geus eueuh hargaan nu kuari di mama-mama di buya-buya isuk pageto mah dilatungan nu kuari di komandan-komandan isuk pageto hileudan nu kuari dipoles ku urang boh awewe mah moal ke timimiti putih koneng hidung wah para jasa isuk pageto beak pokona mah kajen kumaha ge nu jadi kebanggaan ayeuna ludes di jero kubur ruh urang anu baheula Allah nyarios wa nafakhtu fihi mir ruh mantak aslina awak urang aslina jasad urang mah lain awak wa amma haqiqatuka fahiya mutawariyatun khalfal izdiwaj panjang mun urang nyaritakeun ruh jeung di diri urang aya ruh bakal nikmat urang menyaritakeun ruh bakal nyaho urang ka makom manusia anu boga makom boga hal pangkat manusia kateropong ku ahlina urang mangan sakadar nyaritakeun tur paling ge urang mangan sakadar cinta ka ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian tentang ruhani geus bae urang pasrah jeung percaya sebab naon urang nyaritakeun tentang zuhud nyaritakeun tentang riyadhah nyaritakeun tentang mujahadah ngan sakadar di bibir ngalaksanakeunna mah hesena luar biasa mun tadi dicaritakeun seputar sireum urusanana zuhud seputar Kangjeng Nabi Ibrahim urusanana zuhud urang menyaritakeun Kangjeng Nabi urang kazuhudanana muringgak bulu ketika seluruh batu nu aya di Mekah seluruh batu nu aya di Madinah wakila seluruh batu nu aya di jalan-jalan cai Gusti Allah dek dijadikeun mutiara sok keur anjeun Muhammad Kangjeng Nabi Muhammad ngalengis teu hayang abdi mah mutiara hayang ge abdi mah caket sareng Gusti bae umat abdi ge ulah dibere nu kos kararitu cukup deket jeung Gusti dunia nu bakal ditinggalkeun eueuh hartina dibandingkeun jeung akhirat sakitu Gusti Allah teh geus urang kuari mah tumariman mah naon pamere Gusti Allah keur sugihna pake ka akhirat susahna pake ka akhirat sehatna pake ka akhirat
geringa pakai ke akhirat, ilmu pakai ke akhirat, derajat pakai ke akhirat, pikiran pakai ke akhirat, wawasan pakai ke akhirat. Bangunlah akhirat, abeh urang